tos cekap gelis ilmu pangarti anu parantos diparasihkeun ku aranjeuna ka hidup mangga geura amalkeun ku hidup bagar dina kahirupan hidup sadidinten gelis jodoh pati bagja cilaka tos ditangtoskeun ku Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala termasuk jodoh hidup alhamdulillah tos dugi kana waktosna bager mangga ayeuna mah hidup geura diajar mandiri bismillahirrahmanirrahim hidup geura diajar lempang ku sorangan tos waktosna ayeuna hidup diajar mulang tarima kana hojatan sepuh bager sok sanaos aranjeuna teu hoyong geus dipasihan ku hojatan putra putrina aranjeuna tos kacida bungahna kacida bagjana upami ninggal putra putrina aya dina kabagjaan lahir sareng batin kanggo anu salajengna pintar ayeuna hidup bade ngaras gelis peryogi kauninga aku hidup bager ari ngaras teh asal kecap tina ngaji rasa bager hartosna hidup sing bisa ngarasakeun gelis susahna anu jadi indung dina ngakandung hidup dina ngalahirkeun hidup dina ngaagengkeun hidup dugikeun ka waktos ayeuna hidup sing bisa ngarasakeun nyerina peurihna susahna anu jadi bapa anjeuna berjuang satekah pola milarian rizki milarian nafkah kanggo nganafakahan putra putrina termasuk hidup oge keluarga geus oge kanggo nedunan sagala kahoyong hidup dugikeun ka waktos ayeuna pintar cepengan panangan mama sareng apana geus cepengan duanana bager mangga geus tiasa ditetep ku hidup bager dipaenon hidup ayeuna leungih dua jalmi anu mulia geus dua jalmi anu parantos berjasa ka hidup anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasa ibu hidup utamina geus anu parantos ngakandung hidup salapan sasih lamina hidup dilahirkeun ka ieu dunya pinuh ku pangorbanan anjeunna rela narohkeun nyawana demi putri tercinta nyaeta neng lahir ka ieu dunya anjeunna rela ngorbankeun tanagina ngorbankeun waktos istirahat ngorbankeun segala rupina kanggo hidup sebagai putrina gelis sagedengan ibu hidup aya ramah hidup anu teu weleh mika deudeuh mika nyaah ka hidup siang sinarang wangina ti kawit hidup dikandung dugikeun ka hidup dilahirkeun ka ieu dunya dugikeun ka waktos ayeuna bager anjeuna geus anu salami ieu berjuang mati-matian kanggo hidup kanggo putra putrina anu sanes geus aya paribasa geus dugu hulu pet nyawa indit poek balik poek kabelaan saha geus ngabelaan putra putrina termasuk hidup teu ngemutkeun ka izin teu ngemutkeun ka capek geus supaya naon geus supaya putra putrina bisa hirup waluya siga batur supaya putra putrina bisa sakola siga batur supaya bisa ketedunan segala kehoyong putra putrina geus anjeuna mangrupikeun pahlawan kanggo hidup anu wajib ku hidup dimuliakeun kadang-kadang aranjeuna nangis karena kalepatan hidup ayeuna waktosna bager hidup geura nyohonkeun deui hapunten ka aranjeuna oge bager emot-emot ku hidup nah dugikeun ka ayeuna hidup tos tiasa mulang tarima ka aranjeuna geus doakeun ku hidup mudah-mudahan aranjeuna sing dipaparin kasehatan panjang yuswa supados kapayun hidup tiasa ngabagjakeun ngamuliakeun aranjeuna oge alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodohna mama bapak kacida bungahna kacida bagjana tapi dibalik eta aranjeuna ngaraos sedih bager kumargi sakedap deui hidup bakal tebih ti aranjeuna demi nunaikeun tugas kewajiban neng sebagai seorang istri kanu janten caroke ayeuna waktosna bager mangga geura buktoskeun ku hidup geura wasuh dampal sampean aranjeuna mundut piduana mudah-mudahan kadeudeuh kanyaah sareng karidhoan aranjeuna anu bakal ngiatkeun karidhoan ilahi
Mah, Pak, Widian abdi bade ngawasuh dampal sampean mama sareng bapak. Rumaos abdi teh kapungkur mun masihan wae geuleuh ka mam. Nyesahkeun wae ka bapak sareng hapunten abdi mah, Pak. Abdi teh acan tiasa mulangkeun ka asih, mulangkeun ka nyaah ka bapak sareng ka bapak ka mama. Mudah-mudahan Allah ngabales kana sadaya pengorbanan mama sareng ka bapak ku kasayaan anu langkung-langkung. Sareng mudah-mudahan mama sareng bapak sing sarehat panjang yuswa supados mama sareng bapak tiasa teras ngadoak. Kanggo kabagjaan rumah tanggi abdi kalayan rumah tanggi anu sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gelis insyaallah doa-doa putriana saleh diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala pinter. Mangga gelis saya dikawitan ka mama heula pinter. Neng ieu nasibna dina lahunan neng. Dina lahunan neng. Ibu nyerong ka neng. Sok neng nyerong ka mama. Sok ieu nasibna di paeunana. Mangga gelis dicenak sampean mamahna sayang lebetkeun duana na pinter. Mangga dilebetkeun duana na bager. Mangga gelis wasuh sing ikhlas nyohorkeun karidhoanna nanti anjeunna mamah dicepengan sirah neng ra ku mamah doakeun neng na Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doana oge ti hidup kanggo aranjeunna pinter aoskeun dina setiap doa hidup. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cekap gelis dicanak sampean mamahna sayang. Salajengna bager mangga sampean mamahna tiasa disengitan heula pinter. Mangga disengitan heula. Usapan sampean mamahna ku tangan neng sakumaha kapungkur anjeunna teu oleh ngusapan hidup gelis ku beragna hidup ka alam dunia ieu mamah sareng bapak kacida bungahna kacida bagjana hidup dirawu dipangku ku aranjeunna gelis hidup rieut dicengcerikan ku mama tebihna hidup depi ka melang ku aranjeunna sing emut kapayun gelis upami aranjeunna teu damang enggal-enggal hidup nyohorkeun widi kacara ke hidup pilari ku hidup duaan rangkul sebagai tanda bakti hidup karo janten sepuh insyaallah janten ladang ibadah kanggo hidup duaan ditapakeun sampeanana di handap mangga ibu ditapakeun di handap neng gelis geura sumuju dina sampean mamah gelis nyuhun geus hapunten ka anjeunna bager mamah diusap sing dedeh bager anaking al jannatu tahta min aqdamil ummahat ari sawarga teh aya dina dampal sampean anu janten ibu bager ibu bendu Allah oge bendu tapi upami ibu ridho insyaallah geus Allah oge ridho ayeuna waktosna geus hidup keur nyuhunkeun deui hapunten ka anjeunna nyuhunkeun widina ridhona oge ibu mugia ibu sing ikhlas sing ridho ngahapunten tuang putra oge doa anu sae ti ibu kanggo anjeunna mudah-mudahan anjeunna sing tiasa ngawayu rumah tanggi kalayan aya dina ridhona Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin cekap pager mangga tiasa ngalih ka apa pinter
mangga bager dicanak sampean apa anak gelis dua nana lebatkeun bager diwasuh ku hidup sing ikhlas nyuhunkeun karidhoanana ti anjeunna bapa capengan sirah nengna ku bapa doakeun nengna Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair gelis anaking kecerak demi kecelak kotor nomurag tina dampal sampean ibu ramah hidup mudah-mudahan sing tiasa ngalunturkeun dosa-dosa hidup ka aranjeunna bager amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya cekap gelis mangga tiasa disengitan seperti tadi sampean apa nabager mangga diusapan seperti tadi geus ieu sampean anjeunna bager anu insyaallah bakal janten saksi di akhirat engke pinter sampean anjeunna dianggo ibadah kalayan ikhlas dina milarian rezeki milarian nafkah kaungan nafkahan putra-putrina termasuk hidup mudah-mudahan perjuangan pengorbanan anjeunna sing digentos ku syurgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ditapakeun sampean anak dihandap mangga ditapakeun dihandap bager ayeuna waktu sareng hidup kada sumujud dina sampean anjeunna pinter nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna gelis mangga bilih salami ieu hidup seueur kalepatan ka anjeunna anu karaos anu teu karaos bapa diusap sing lidah ku bapa nengna bager anu kadang-kadang gelis anjeunna raheut manahna ku ucapan hidup ku sikap hidup ayeuna waktosna bager hidup keur nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna oge bapa mugi bapa sing ikhlas sing ridho kanggo hapunten anjeunna oge pasikeun doa-doa anu saena kanggo anjeunna mudah-mudahan anjeunna sing tiasa ngawayah rumah tangga kalian rumah tanggi anu pineh ku kabagjaan anu pineh ku kabarokahan amin ya Allah ya rabbal alamin cekap gelis salajengna mangga ayeuna bade dikedalkeun ku hidup ka aranjeunna pinter mangga Mama, Bapak, ya Tete rumaos di ya Tete cumarios di payunan Mama sareng Bapak hapunten tina sadaya kalepatan Tete salapi 20 genep tahun Mama sareng Bapak ngagengkeun Tete ngadidik Tete mika dede sareng mikanya Tete ku kajembaran mana Mama sareng Bapak tak pernah ngeluh sakedik oge katapi pisan ku Teteh kadede kanyaah Mama sareng Bapak anu sakitu agengna kanggo diri Teteh Teteh moal pernah sanggup ngabales tur ngagentos sadayana mah Pak sareng hapunten Teteh tak acan tiasa mulang tarima kanu janten sepuh tak acan tiasa masihan cai mata ka bunga ka Mama sareng ka Bapak mudah-mudahan materi tanagi karinget sareng cai panon anu parantos dikaluarkeun ku Mama sareng Bapak kanggo diri Teteh sing digentos ku surgana Allah Mah Pak salajengna Teteh bade nedawidi ti Mama sareng ti Bapak dina dinten enjing Teteh bade ditikah ku adiki doakeun mudah-mudahan Teteh tiasa janten istri anu soleha kanggo caroge Teteh janten ibu anu bijak kanggo putra-putri Teteh kapayun sareng mudah-mudahan rumah tanggi Teteh salawasna aya dina panang tayunan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Teteh nya ka Mama ka Bapak sareng ka keluarga bae sadayana dadah teuing anak yang bager kanyaah Mama kanyaah Bapak sok acan ku hidup teu dipenta Mama sareng Bapak geus leuwih ti heula ngahampura ka hidup
jeung didoakeun pisan ku mamah sareng ku bapa bager mudah-mudahan hidup dina ngabina rumah tanggina sing pinanggih jeung kabagjaan lahir sareng batin sing digampangkeun rezekina dijauhkeun tina sagala balaina sing manfaat maslahat tina kahirupanana geus amin amin ya Allah ya rabbal alamin dirangkul mamah sareng apana pinter dipeluk duanana bager geus anaking ayeuna waktosna hidup ngahaturkeun nuhun ka aranjeunna mamah hatur nuhun mamah parantos ngalahirkeun teteh ngagengkeun teteh apa hatur nuhun salami ieu apa parantos ngati kadidik teteh ngagengkeun teteh nafakahan teteh dugikeun ka teteh tiasa sapertos ayeuna teteh bangga jantan putri mamah teteh bangga jantan putri bapak didoakeun ku teteh mudah-mudahan mamah apa sing sarehat panjang yuswa sapertos kapayun teteh tiasa ngabagjakeun ngamuliakeun mamah sareng bapak amin ya Allah ya rabbal alamin geus cekap pintar apa anak kuneng risun pintar kenengna sayang mangga rayi-rayina tiasa majeng kapayun ya ayeuna kaparisun sakeudeuk cepengan panangan teteh nade Ike Majid hapunten teteh salami seueur kalepatan kanyeunwaan hapunten teteh tak acan tiasa janten raka anu sae kanggo anjeun duaan Enji teteh bade nikah doakeun Ike Majid doakeun teteh mudah-mudahan teteh tiasa ngabina rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah Ike Majid teteh titip mama sareng papa mung Ike Majid nu tiasa diharapkeun ku teteh sing saroleh narurut ka mama sareng ka bapa sing janten putra putri kebanggaan mama sareng bapa tetehnya ka Ike sareng ka Majid Alhamdulillah ibu bapak ngagaduhan putra putri anak soleh sareng salehah insyaallah jantan putri putra putri kebanggaan ibu sareng bapak anu tiasa ngangkat harkat derajat ibu sareng bapak sing runtut raut sauyunan kanggo salalawasna bager saling dukung saling support saling doakeun geus ya cekap pager negelis mangga curkeun cai ka dedeuh cai kanya sareng cai doana ka tuang putra mangga bismillahirrahmanirrahim auskeun shalawatna Allahumma sambil dikucurkeun mangga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mangga geus tampi ku hidup ieu kucuran cai ka dedeuh cai kanya sareng cai doa ti apa kanggo hidup bager tampi ku hidup kalayan kabingahan bager atas 3 kali bapak nomor 2 mangga sakali deui
Ya cekap neng gelis salim deui ka apa pintar salim deui bager sok ya hatur nuhun apa katampi pisan ku neng kucuran cai ka dede cai kanya sareng cai doana cekap dilajeng ku ibu mangga bu mangga bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bager ieu kucuran cai ka dede cai kanya sareng cai doa ti mamah kanggo hedap mangga atas tilu kali ibu neng gelis salim deui ka mamah pintar ya hatur nuhun mamah katampi pisan ku neng kucuran cai ka dede cai kanya sareng cai doana salajengna mangga tiasa dilajengkeun ngaibakan hapunten ngaibakanana wios salirana bae cekap sakali bae mohon hawatos caina cai tiis neng bilih rieu mangga caina punten salirana bae teu kenging sirahna salirana bae mangga cekap sakali bae. Ya mangga bismillahirrahmanirrahim salajengna mangga siap-siap anu bade ngaibakan mangga estafet bae hapunten ngaibakanana cekap sakali bae mohon iya cekap sakali bae salirana bae teu kenging sirahna mohon iya cekap musikna hatur nuhun sallallahu Nabi Muhammad Ilahi las tulil fi ridha si ahla wala aqa ala jahimi fahab li tawbatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi ilahi las tulil fi rubu si ahla wala aqwa ala jahimi fahab li tawbatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi bager rambut tadi kalau kena sakadik ti payun bae pintar bapak mangga palide dicanak guntingna niat tahalul digunting rambutna ujungna nah gelis mangga sakadik bae kapayunkeun iya atas bapak atas salajengna neng gelis ngadeg pintar ibu di paling dia sarang bapak ngerendeng neng na di payunan mama sarang apa mayun tadi neng gelis punten ibu bapak cepengan ceretna kuduaan kucurkeun caina teu keng saat neng
Mangga bager niat abdas oke ditinggal abdas naku ibu sareng ku bapak mangga bilih ayeuna keneh pisan dilaras ya pintar ieu mangalpikeun amanah ti aranjeunna bager dina rumah tangga hidup teu keng wantun-wantun ngantunkeun salat anu 5 waktos kumargi sagala rupi amal sae urang amal ibadah urang teu aya hartosna upami salat anu 5 waktosna dikantun insyaallah neng bakal lebat jalmi-jalmi anu taat sareng patuh ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap kumaha bapak atau saya neng abdasna Pak alhamdulillah neng gelis calik deui pinter calik deui bager punten ibu disimpan bismillahirrahmanirrahim wur sok tos ibu yok nu yeun sok ibu bu nyawer bu sok mangga ibu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli nyamana ibu tekenging alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim